pati dalang ngipas naon warta ti wates kulon. Prabu, urang nampi wartayin pasukan di Karajaan Galunggung tos ngadakeun kakuatan di lebah tapel wates. Sigana aranjeunna bakal ngalakukan serangan. Ayo anu warta pasti. Beres Prabu, utusan orang nu diutus kadinya parantos mastikeun hal ieu. Namun gitu orang kedah mempertimbangkan kelakuan anu wijaksana. Ulah buru-buru melakukan perang. Tapi Prabu, lamun orang teuing lila nyieun kaputusan, eta bakal jadi lemah urang. Namun gitu orang kedah mempertimbangkan kelakuan anu wijaksana. Ulah buru-buru melakukan perang. Tapi Prabu, lamun orang teuing lila nyieun kaputusan, eta bakal jadi lemah urang. Leuwih hade orang lemah alatan wijaksana tibatan kuat alatan salah kaprah. Ya, saha Raja Can ayeuna kaputusan. Perang ieu kudu dihindarkeun. Tapi lamun urang setengah lawan, naon anu bakal kajadian ka lembur urang? Dan Gusti Prabu aya nu ganggu pikir Gusti. Atau ieu masalah tergampang antara perang jeung damai. Unggul pilihan boga risiko sorangan. Kadang Gusti jawaban teu salawasna ti pikiran, tapi tina rasa coba pikirkeun naon nu jadi pangpentingna nyalamatkeun jalma loba atawa ngundang gengsi. Kecap anjeun leres, ratu tapi ulah nepi. Ka urang dianggap lemah. Leuweuhan kekuatan moal ngajamin kabagjaan. Gusti harmoni anu kudu diutamakeun. Prabu Wangisuta, kami datang sareng tawaran. Lamun anjeun nyerahkeun sabagian wates, kami mau melakukan perang. Iya kalakuan hina, raja urang mau nyerah. Tenang Patih, tawarkan ieu bakal dipikirkan kami nanti wayang ngalakukan keputusan anu buru-buru. Kami ngan ukur ngantos jawaban anjeun Prabu. Kurangan ukur bakal mawang kasangsaraan. Lamun orang biasa ngahontal damai naha urang telan nyieun kasangsaraan. Tapi Prabu, Patih, kadang-kadang anu lemah lain anu henteu ngalawan, tapi anu henteu menurut karena marahna. Gusti Prabu Wangisuta, Raja Galunggung nami tawaran pertandingan anjeun. Kami hoyong ngajaga hubungan anu harmoni antara dua kerajaan. Kami mampu kaukuran melas anu bijaksana anjeun. Hidup Prabu Wangisuta! Rahayu dulur-dulur sadayana, ieu lain kancengan kurang sorangan. Tapi kancengan sadayana rakyat anu percaya. Karena jalan damai, perang sanes jalan anu salawasna. Beda ditempuh bicara, ngobrol jeung wajakna. Kurang bisa ngobatan naon anu ieu biasa bakal hidup. Hidup bakal jadi langkung. Andak lamun orang milih harmoni tibatan amarah. Rahayu pikeun sadayana. Prabu Wangisuta!